Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Tatacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen, sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun carios anu enggal nya muhun. Anu judulna Pelet Ma Erot, ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge, mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios, mangga urang kawita. Di hiji desa aya wanoja gelis batan artis, unggal lalaki we tangtu bogoh lamun ningali ka eta wanoja nyaeta si Aming. Kituna geus kalewat bogoh, kabeneran si Aming teh keur ngangon domba. Nya wanoja liwat, neng Salwa bade ka mana euy? Cek si Aming kituna bari era. Nya era kitu teh mah, ae maneh ka mana wae atuh da urang malega ieu. Kumaha urang wae atuh, cek Neng Salwa meuni judes. Neng maneh teh meuni kitu-kitu teuing ini kawing teh euy. Erek moal wang lalajo yeuh wang ningali jaipong di bali desa jeung akang kumaha Neng? Embung jeung maneh mah ieu embung nyair wae atuh. Keh kumaha lamun asup angin? Anya kuing teh disarwakeun jeung tongeret kitu meureun Yeuh, lamun erek ngajak awewe teh kudu boga duit atuh Kang. Kudu boga duit. Gampang duit mah euy. Yang penting mah daek moal. Lamun erek nyang cewe atuh lumayan yeuh. Domba wang dijual. Bener eta teh Kang. Domba dijual lah, menang hiji ge lumayan atuh. Pira ge ningali jaipong pira we atuh maneh teh moal. Kumangke wae. Cek si Aming kituna indit. Manehna ngiuhan dina campuran cau sabari mikir. Mending bener mending ngajual munding wae. Munding sinini di paling hiji mah tuh moal naon. Cek manehna nya we tangkulak domba teh liwat. Si Aming teu loba dimikir kusabab hayang lalajo teh jeung Neng Salwa dijual eta domba. Muhun nya ngajual domba ngajual domba Aming. Nya pas sore harita si Aming ngadatangan ka Neng Salwa nya kasampak we. Neng Salwa teh keur digandong ku kabogohna di jalan. Harita keur beres hujan harita. Tangkurak teh bukan teh saha geuningan. Wanianan geuningan euy. Gandong kabogoh aing. Awas yah deleukeun. Cek garentes hate si Aming harita. Nya nini esi harita teh arek maroban domba isuk-isuk. Ningali domba teh domba 3 tinggal 2.
Aming, kamana sia teh lomba anu hiji deui ha? Aduh, kan nih, tak apalah. Kamari teh asana mati kuju bar kana sumur. Nih, ari sumurna jero. Kuring teh diantep wae. Lamun diturunan atuh paeh meureun uing ge. Sarua jeung domba ge atuh Piraku kahayang teh kitu atuh ni. Maneh mah nyanyahoan teuing sia teh Aming. Kurang ajar maneh teh lomba teh dipaehan. Ya kembali atuh ni bae dipikiran teuing pilagi sasiki. Maneh mah dasar sia teh budak teh bangkal wadah. Aya wae bae mah. Bae ni teh wae deui. Cek si Aming bari bang kenon. Pada ngajual domba cenah mun. Orang caritakeun wae isuk-isuk si Kiwil geus nyamper kituna ka si Aming nguseup. Ming, karena naon maneh teh euy waya kieu maneh morong mending ngarengkol kene atuh di kamar. Hayu atuh urang nguseup ka walungan euy Cipucang. Paradag lelena ta euy. Ayo panguseup wae atuh, cicing wae di Mas teh. Molor wae pagawean teh. Unduh euy, dewek teh. Asana mah hoream euy, hoream deuleu nguseup teh. Kolot kieu mah hayu lelena gede daripada cicing wae di imah tuh. Hayo atuh kela. Cek si Kiwil cek si Aming kituna. Kuliat wae nyokot jejer bari mawa pacul cenah kituna teh keur ngala cacing. Terus indit ka kandang domba, si Aming jeung si Kiwil ngala cacing. Beres menang cacing mah, arindit terus nguseup. Tapi cenukul wae di leuwih peucang teu selang lila. Kurunyud si Kiwil disanggut. Si Kiwil geus menang 7, si Aming mah can hiji-hiji acan harita. Ya tinggal liming dewek mah yeuh. Ngucekil yeuh lauk teh. Sia mah bisaan euy. Nya make naon parabna deuleu euy. Ya biasa wae atuh. Ku cacing atuh euy. Ya mah sugan lain ku cacing beureun. Ayo maneh masuk aya wae. Nah, kunaon atuh maneh mah euy Ming, tadi sanggut-sanggut atuh nguseup teh. Nyawa teuing lah, bingung euy. Jadi cacingan meureun aing pusing. Ulah kitu atuh burukeun hayu. Kera cacingan atuh, cacingan eta useup teh. Tuh, tungguan heula sakedeung nya euy nya. Burukeun tuh. Lelena loba deuleu euy, bisi karo buru beak. Kan bae beak oge lah. Kudan teuing atuh, beak-beak teh na meuli we di pasar lauk mah euy. Hari maneh mah sok ka mana wae. Nya wae si Aming teh ayeuna mah nyacingan heula useup cenah teu silila. Konyonyod useup teh geuning ngucangkup ya wakun ya. Badol teh euy. Pil, baya wak deuleu disantokna ge euy lain ku lauk. Meureun manehna we atuh kitu euy. Matakna oge yeuh sing bener nguseup teh. Geus pangbalik wae lah. Pusing euy loba baya wak di dieu mah. Nya hayu atuh urang balik euy geus sore yeuh.
Anya wae pas sore si Kiwil jeung si Aming baru baralik nguseup. Kituna pas panggih jeung kabogoh Neng Salwa teh nu ngaranna Dadun harita. Wil tuh si kasebelan deuleu Tuh deuleu tuh si Dadun rek apel jiga nama ka si Salwa kabogoh aing teh. Urang cegat wae yuk Lamun ngalawan si gendut itu malah tenang we. Ku aing digebugan. Siap Laming. Urang masih siap bebela ka mani teh. Siap lah. Sia Dadun rek apel ka kabogo aing sate si Salwa ha. Oh, jadi siang ngaran si Aming teh Nah, sia teh makin nyegat ka aing. Pan maneh teh deuleu geus ditolak ku yayang aing teh maneh teh Ming. Yeuh, nu matak ge sateh. Mau matak sateh yeuh, gerah mandi atuh. Eta punduk lukutan. Pantes we ditolak oge deuleu Gandeng sateh Dadun untuk sia ku aing diasupkeun sia kana keranjang ye. Teu ningali sia beungeut sia ge deuleu jiga perah badog mending ngaledek kitu sate ka aing ye deuleu dengekeun aing najan aing beungeut model kieu ye lahirna ge aing mah deuleu dina lain dina liang sasari tapi dina liang nu hiji deui deuleu. Oh, mainnya gitu ha. Bener dah teh. Sakitu bebengetan jika perah bedog teh sateh Menggeus we adi ditolak masa teh. Montong sok ngarebut kabogoh batur deuleu Teu jamana ayeuna mah henteu. Teu jamana Gandeng sate sungut hayang digebug ku aing. Cek si Aming beki panas harita kaayaan kitu teh der wae garelut pabuis pating kulutuk silih jenggut silih teungeul jeung silih jekuk. Atuh puguh wae kebon kacangna maiom pabuis tepuguh kituna torojol mangbarna harita ngobrak ngabrik barudak nuker gelut kituna ngucang-ngucang parang puguh we si Aming pating baretek barudak lumpatna patarik-tarik maiom nurek ngoyos ka kebon harita kancam kasampak kebona kebon kacang pating burisat atuh maiom leweh kokosodan dina galangnya sarang waktos seep cenanya muhun seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui nya dina seri nuka 2 mangkince ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.